Allah jeung Nabi ti Amr bin Dawan ya Abdullah bin Amr bin As khamsun man kunna fihi sa'dun. Aya 5 rupa, 5 perkara. Itu man kunna di mana eta jelema ngabogaan anu 5 rupa tegesna aya kumpul eta 5 perkara di eta jelema mangka fihi sa'dun fid dunya wal akhirah mangka eta jalma naon kagolongkeun jalma bagja di dunya jeung di akhirat di mana nu 5 rupa ieu aya nancap di jelema. Gitu. Mana awaluha ayazkura la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Kahiji jalma anu 5 rupa ieu kumpulna di eta jalma bakal kagolong jalma bagja dunya akhirat teh jalma anu teu weleh eling ka Allah ku ngucapkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eta. Hiji. Intinya waktan ba'da waktin dina waktu sanggeus waktu hartina tiap waktu kumaha wae keur kayaan di mana wae posisina kumaha wae keukeuh ieu jalma teu leupas tina ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kitu maksudna. Bahkan ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam diriwayatkeun diceroskeun nampi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu Sanyana Kangjeng Nabi Muhammad SAW qala ngadau aksiru zikrullah azza wa jalla ala kulli halin tu. Dawan Kangjeng Nabi ngalobakeun anjeun kabeh kana zikir eling ka Gusti Allah azza wa jalla. Keur kumaha keur di mana wae ala kulli halin setiap tingkah. Keur kekayaan kumaha keur di mana keur senang keur teu senang keur rupak keur teu rupak. Gitunya. Ajeun keur nyooli. Berarti keur rupa, keur sibuk, kajeun keur nyooli, kajeun keur kumaha. Da teu ngahalangan soalna mah eling ka Allah mah. Teu jadi halang ayeuna perkara. Lamun urang hayang kagolongkeun jalma bagja mung Allah dunya akhirat. Nah kitu. Paduli keur nyooli. Keur kumaha bari mararehong. Heuh, we dina hate mah henteu leupas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eta cenah keur cicitakan paduli keur cicitakan. Eta mata masa sebal hungkul. Atuh kumaha beurang liab da anget. liab teh harian budak. Aduh ampun. Gitu. Lain pangaka-ngaka nyeun media jero mah la ilaha illallah mudah-mudahan gitu. Mun teu nya henteu we. Adu tarapati eling pelbah kitu mah. Dah hese atuh. Hayang meunang hayang ngasupkeun. Aduh subhanallah. Kada. Kan bae rek kumaha kaayaan media jiga kumaha ge nu penting hate urang teu leupas. Zikir ucapan la ilaha rek keur kaayaan kumaha. Ala kulli halin dawan Rasul. Setiap tingkah keur kumaha bae keur di mana bae. Naon sabab fa innahu la yasau amalun ahabba ilallah. Eueuh deui dawan Allah. Eueuh deui amal anu leuwih dipika cinta munggu Allah. Maksudna mika cintana Allah teh ngaganjar mafarinan rahmat, mafarinan fadol. Maksudna ahabba teh nya. Bahkan wala anjali abdin eueuh deui. Teu kitu. Anu leuwih nyalametkeun ka hiji jalma min kulli sayyi'ah. Tina saban-saban kagorengan. Naon bae? Boh luar, kagorengan luar atau kagorengan jero dohir batin. Di dunya wal akhirati dia akhirat eta min zikrillah. Teu leupas eling ka Gusti Allah keur kumaha bae. Itu jadi eueuh deui perkara atau hiji amal anu leuwih dipika resep ku Allah. Bahkan eueuh perkara anu leuwih nyalametkeun keur hiji abdi nyaeta ucapan atawa zikir ka Gusti Allah keur kaayaan kumaha bae. Disalametkeun ku Allah tina saban-saban kagorengan di dunya boh di akhirat. Etana zikrillah. Rawahu Ibnu Sarsari. Mana wa idabtuliya bibaliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kitu. Tadi mana eta jelema katibanan ku balai ku coba naon wae perkara. Dipitnah, diternak, dimaki, itu ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kasagala rupa perkara ge. Nu Allah, hak Allah, kumaha ge tia Allah kabeh ge. Mata balikeun deui kana gaduhna ka Gusti Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lain wae anu maot nya inna lillahi ditajong inna sana maot.
lain kitu eta teh musibah atau cocok coba pan di urang magalibna di mana nyebut innalillahi teh di mana anu maot teh gotong pasaran innalillahi wa inna ilaihi rajiun kade setiap naon wae perkara kade di mana urang tiban cocoba boh ti tajong lain nimbok lain beresin teh lain kitu innalillahi teh adanya begitu ya di mangka ieu jama Allah digolongkeun anu bagja mun Allah dunya akhirat kada sa'dun fid dunya wal akhirah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim jeung ngucapkeun la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim eta sajaba innalillahi wa inna ilaihi rajiun la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim Ruwiya diriwayatkeun anna usahanya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta qala ngadawuh Kangjeng Nabi la tuksirul kalama bi ghairi zikrillah kade ulang ngalobakeun ngomong maraneh kabeh salian ti eling ka Gusti Allah. Artinya naon sabab fa inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah qaswatul qalbi. Mangkasanya nyana loba ngomong lian di zikir atau eling ka Allah taala ieu teh matak jadi sabab teu asnaha si mau ngomong noros wes tapi nerangkeun fardu wudu lain ngomong eta mah tuh ngaji wajib tah mah kadenya hak tah mah norowo coba ngomong babudu tapi da puguh kitab mah eta mah lain ngomong ka mana karep eta mah ngaji ane ngadekeun nya bala nulis oh nya wajib eta mah puguh manfaatna puguh eta mah da wajib ieu mah salian ti eta jadi ulah ngalobakeun ngomong salian ti eling ka Gusti Allah maksudna zikir. Sabab di mana ngalobakeun ngomong eta jalma salian ti zikir ka Allah taala, mangka eta baca matak jadi sabab qaswatul qalbi. Bere teu asa. Bahkan wa inna abadan nasi minallahi alqalbul qasi. Sanyanya leuwih jauh-jauhna manusia ti Allah taala, maksud jauh tina fadl, jauh tina rahmat Allah. Naon eta alqalbul qasi? Jelma anu teuas hate sok nu teuas hate mah hese di papatahan kumaha aing dibenerkeun kumaha aing gitu malah anu puguh hukumna apa wah salah malah dicerca dimaki dihina difitnah nauzubillah hariwang eta jelma kagolongkeun qalbul qasi kade jelma nu teuas hate hese dibenerkeun gitu hese dibenerkeun kade tingali sateuas-teuasna batu kakecelakan ku cai nu ngeclak keukeuh we geuningan bolong we eta teh i'tibarna Syekh Ibnu Hajar dina nalika 40 tahun masantren can apal bismillah gitu ningali begitu mulang dina hiji gua aya cai ngecelakan kana batu anu gede bolong eta batu teh dipikeun ka kentop naon ku cai sakecelak subhanallah batu wae sakitu teuasna ku cai ngecelak terus tapi bolong biar ku hate jelema Gusti wih deui tah tidinya sabab ku Allah dibuka hijab sabab ku Allah dipaparikeun ilmu anu agung mu Allah lah jadi be hebat Saujatul Islam nya Ibnu Hajar teh termasuk ada teh mustahil fatwa nya di mana anjeunna matwa dina masail ilmu fikih anjeunna sadayana kabeh tasrif gitu we tasrif etanya eta qalbul qasi kade ngerima hate anu teuas sedangkan di mana geus jelema geus keuna ku teuas hate hese dibenerkeunana hese narima benerna hese asa bener cek olangan wae narima bener hese dibenerkeun hese itu di mau bener teh daek bener kitu eta qalbul qasi naudzubillah rawahu nyaroskeun kana ieu hadis sa Tirmidzi Imam Tirmidzi wa inda utiya nikmatan qala alhamdulillahirabbil alamin gitu di mana eta jelema dipaparina nikmat ku Allah taala kana hiji nikmat mangka ieu jelema teu leupas sok ngucapkeun alhamdulillahirabbil alamin gitu naon alasanna syukran li nikmah kita syukuran karena nikmah pan urang ge daek ngaji pan itu alhamdulillah syukuran karena nikmah nah itu saeutik pan jelema nya anu armungeun pan teu saeutik tong boro nu jauh nu deet oge apa nanti saeutik nu tara nu deet cacak lek mau nyaritakeun di mana-mana teu urang
deet. Matak urang dipaparin daek ngaji ge syukuran gede. Jadi nikmatnya lain nu hubungan nu asup kana letah asup kana beuteung nya. Urang didaekeun ngaji ku Allah ge teh subhanallah fadlallah. Tak alhamdulillah we. Dah sudah teu ngucapkeun poho, teu ngucap oge ajawari urang ado urang ti luhur nepikeun ka handap kabeh bersyukur ka Allah taala. Komo lamun kuleta urang ngucapkeun alhamdulillah, syukuran da bakal jadi saksi. Begitu. An Samro bin Jandab radhiyallahu ta'ala anhu qala ngadau ya Samro qala ngadau sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabul kalami ilallahi arbaun. Ari pang nu leuwih dipikaresepna dipikaresep ucapan dauhan munggu Allah itu aya 4 rupa ucapan. Mana subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar tak gitu. Jadi kalam ucapan anu leuwih dipika cinta munggu Allah itu 4 rupa. Hiji subhanallah, 2 walhamdulillah, 3 la ilaha illallah wallahu akbar. 3 la ilaha illallah, kaopatna Allahu akbar 4 rupa. Nah di mana ieu jalma ngengket teu leupas ngucap anu 4 kalimah ieu, nu 4 rupa ieu dina masalah kalam la yadurruka moal aya hiji perkara ge nu bisa ngamadaratkeun ka nya. So. Nah dohir atau batin. Dohirna meureun dina rek ti tajong cilaka oge diriksa ku Allah. Batinna meureun gangguan jin, iblis, setan, jurig, sihir, tanung, taluh sagala rupa insyaallah yakin. Da diriksa ku Allah nu kana ditu mah. Da mah daekeun jurig nu kana ditu oge. Da jurig sababna dititah eta oge. Bari aya komitmen antara kahin jeung manehanana. Sok sadiakeun hulu munding 3. Modal munding na ge bet eungap. Can ngamplop. Lipuh pisan. Doraka pasti doraka maka adanya musyrik mayor ojek sagala rupa kasawa balik nasieun ngeri entong entong nauzubillah tong nganter nyaho yakin bakal kakahim mah doraka sarwana urang mah tanya henteu ieu nganterkeun bae dapat pedah gede ongkos nauzubillah mending tong nyaho mun eudeuh kitu ka mana anterkeun mending tong apal. Baik cesok 30.000 cenah. Padahal tidekannya deet atau 200.000 asal tong apal we. Ngan lamun nyaho hati-hati. Da apal ge di beja. Eta aduh, da abi mah bade ka anu aduh mun kadang tong ngomongnya. Ampun. Dari tarik urang mah. Ayo, da mah dikasih eta. Kade. Naudzubillah. Mata kade la yadurruka moal aya anu ngama bisa ngamadaratkeun ka anjeun sabab eta jama diriksa ku Gusti Allah. Eta 4 rupa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar la yadurruka moal aya perkara oge bisa ngamadaratkeun ka anjeun. Gitu. Matak urang mah tiap rek sare nya pek we rek biasa 100 pek bae. Anu leuwih pek bae. Atuh abi mah tara dihitung tas bege buat kalecet pek bae. Pek bae. Saloba-lobana. Bi ayyihinna badata dek nu mana wae dek irah wae mimitian pek dek Allahu akbar pek heula dek subhanallah wae dek mana wae silakan abi mah dek la ilaha illallah mimitian pek pokona nu 4 ieu ulah lepas bi ayyihinna badata dek di mana wae anjeun ngamimitian gitu dek mana wae santong lepas ieu baca pek bae kitu nya naon ngarah urang dijaga diri saku Gusti Allah da teu kudu wiridan wah teu kudu bacakeun ieu we. Kudu ngarah ieu cenah ieu abdi digempur ku anu antah bacakeun ieu we. Tawakkul ka Allah, doa. Jelasnya subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar la yadurruk. Saya yakin. Tak moal aya perkara oge nu bisa ngamadaratkeun. Di mana eta jelema teu dijieun madaratna ku Gusti. Kitu. Da mah aku Allah ge bakal diri saya yakin. Cing yakin. Aduh cenah da salah hitungan kamari teh poe ieu na cenah aduh ngitungna cicingna poena salah cenah kamari kadenge teuing sang ngobrol eta. Aduh ya salah hitungan urang we kitu nyaho da ngadenge jeung aya anu di dieu jelema. Aduh salah cenah teuing apalah. Ayo poe salah ngitung. Pek dek nu mana heula ngamimitian anjeun pek bae. Nu penting ulah leupas ieu obat. Baca. Ulah. Akhrajahu Muslimun wa Nasai. Ngawarkeun kana ieu hadis teh Imam Muslim jeung Imam Nasai hadis.
Bahkan waruya jeung diriwayatkeun naon usahanya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta qala ngadawi Kangjeng Nabi qulu la ilaha illallah wallahu akbar. Ada ucapkeun ku aranjeun kabeh lafaz la ilaha illallah wallahu akbar. Tuh. Yo petunjuk di Rasulnya. Bahkan wa qulu subhanallahi walhamdulillah. Sajabal awal la ilaha illallah wallahu akbar. Juga doa kan Nabi qulu subhanallahi walhamdulillah. Baik ucapkan banyak Nabi. Bahkan wa qulu tabarakallahu fa innahunna khamsun la ya'diluhunna syai'un. Baik ucapkan ku anjeun tabarakallahu fa innahunna khamsun la ya'diluhunna syai'un. Wa Gusti mah paling barokah kana jakan ucapan ieu mangka sakabeh anu diucapkeun mangka ieu 5 rupa moal aya bandinganna naon wae perkara layak diluhunna syai'un moal aya bandinganna naon jeung naon perkara nu panghadena panghebatna moal aya bandinganna itu maksudna matak lebar lamun ku urang tara dibaca lebar rawahu nyariskeun kana aya hadis Ibnu Sarsari wa idab tadaa fi syai'in jeung di mana ngamimitian ieu jalma dina hiji perkara qala bismillahirrahmanirrahim naon wae perkara dek nyoo oli dek nyoo baur dek nyoo mur dek nyoo ban motor harap nu penting di mana urang dek ngamimitian pagawean naon wae perkara bismillahirrahmanirrahim maka deh ieu lamun urang hayang kaasup bagja mungu Allah di dunya jeung di akhirat tong lepas eta baik bacakeunlah an Abi Hurairah ta nampi ti Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ngadawi Abu Hurairah qala ngadawi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amrin zibalin la yubda'u fi bihamdillah fa huwa aqda. Setiap perkara anu alus ceuk hukum syara di mana teu dimimitian ku ngucapkeun tahmid. Itu 2 kaul hadisnya, aya bil basmalah, aya bihamdalah. Itu. Anu hadis itu. Abu Hurairah. Di mana perkara alus mungu Allah atas ceuk hukum syara teu dimimitian ku ngucapkeun alhamdulillah, ayeuna talim oge. Itu. Mangka ieu teh bahwa akto. Mangka ieu perkara teh moal aya barokah. Nya sajaba bismillah meureun mimitina tuluy beresna alhamdulillah. Atuh rek mimitian bismillah alhamdulillah kitu we urang mah. Ngarah naon ngarah barokahnya, ngarah barokah. Al-Rajahu ngaluarkeun kana hadis Ibnu Hibban. Wa ida afrata minhu danban jeung di mana kakeunaan ieu jalma atawa leuwih loba biji teh eta jalma teh dosa. Ae aksarudan ban tegesna leuwih dosa, leuwih loba dosa. Sodiron minhu anu kaluar teh eta jalma dosa. Naon bae? Qala mangka ngucap ieu jalma astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Cukup teh urang kungsi misalkan kita jong atawa ngareret perkara anu lain reretenana atawa anu haram cukup cara buru-buru urang istighfar. Gitu. Naon wae perkara di mana katibadan dosa buru-buru astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Eta cenah Nabi masuk biasa kieu Rabbi gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baiklah. Atau astagfirullahalazim li wali pek. Yang penting istighfar. Itu astagfirullahalazim wa atubu ilaihi gitu. An Anas bin Malik nampi ti Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala ngadawi Anas bin Malik qala ngadawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala daikum wa dawaikum ala eling-eling saralawasna aranjeun kabeh adulukum nuduhkeun kami karanjeun kabeh doan kanjeng Nabi nya ala daikum wa dawaikum kana panyakit maraneh kabeh jeung ubar aranjeun maraneh kabeh. Jadi ku Kangjeng Rasul dituduhkeun mana nu jadi penyakit jeung mana pikeun ubarna eta panyakit. Dituduhkeun ku Rasul kade ieu penyakit tong dideuketan. Tah deuketan mah ieu ubar bisikeun aku ieu penyakit kitu. Ada setiap ubar pasti diturunkeun jeung penyakitna. Setiap penyakit yakin diturunkeun jeung ubar moal eueuh. Pada moal iya ada bareng kade barengnya. Bareng
ngan pedah lamun penyakit di dieu ubarna mah di Lembang misalkan penyakit di Lembang ubarna di dieu gitu otak kudu aya ikhtiar bong ka ditu bong ka dieu nangan hayam can mani kunaon keur ubar teh eta mah nya penciteun can mani hayam mandian heula cenah bodas udah hideung tadi keur ubar pajarkeun teh lain keur ngaliwat betul ubar lapa ayam can mani apa menghalari deug can mani nu kitu teh mana inna da'akum azunu daun kanya nabi sanyanya na panyakit aranyeun kabeh eta dosa pirang-pirang dosa tah eta teh dosa teh panyakit di mana jelema migawe dosa naon wae dosa naon eta teh kabeh ge penyakit penyakitnya penyakit dohir berjag-jag boga mobil beunghar itu ini sagalana meleuwih mampu tibatan nusok ngarajinya raripu jeung wah maris ge alah kirim mah kesakeun nya tapi alhamdulillah sakieu daek ngalengkahkeun suku subhanallah syukuran itu eta penyakit kade dosa teh nya pirang-pirang dosa dan penyakit wazawa akum al istighfar tah keur ubarna eta penyakit buru-buru ngucapkeun istighfar gitu di mana keuna ku penyakit buru-buru ubara kan gitu dohirna oge di mana orang tiba dosa buru-buru istighfar nah eta istighfar teh ubar pikeun naon penyakit atawa dosa gitu rawahu ya rasul kana ieu hadis Sa'delimiu Imam Delimi wa ibni Abbasin jeung nampi ti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala ngadau ya Ibnu Abbas qala ngadau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja sing sajalma anu ngalanggengkeun atawa ngadawamkeun kana ngucapkeun istighfar maka dijadikeun ku Allah taala keur ieu jama min kulli dhaikin tina saban-saban kasusah nyuruk karupa karipu baiknya naon makhrajan ku Allah bakal dijadikeun jalan keluar atau dicukur mah solusi aya gedengnya dan tipinya menyelesaikan masalah tanpa solusi eta mah tanpa solusi eta mah dasar jelema aleupleuh puguna masih buran we puguna ade jadi ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhrajan maka dijadikeun ku Allah taala keur eta jama dina setiap kasusah dina setiap karipu dina setiap karupakanan dina hirup makhrajan ku Allah dijadikeun tempat atau jalan keluar nah artina moal heseun ku Allah mah nya jelema sakitu susah leuwih banget pisan di mana ieu jama teu eureun tuluy-tuluy ngucapkeun istighfar mangga bae sababna mah ti sabae nah pemikiran pribadi jauh kudu kieu terus direkomendasi tanyakeun segala rupa nah gitu terserah nu penting eta dina bingungna ku Allah bakal dijadikeun aya tempat keluar atau jalan keluar gitu solusi eta sing loba istighfar bahkan wa min kulli hamin farajan dina setiap kabingungna kasusahna tadi mah rek hirup nu rupak susah ieu mah kabingung jawa keur susah teh bingung deui nya jama susah ya bingung ini pantes gitu kersusah teh bingung dan maka dina setiap ya kabingungna ya jama di mana jama ngalanggengkeun istighfar maka kalau jakeun farajan tempat kabungahan tuh bingung wah ulah walau kumaha beraha teh bararunga subhanallahnya ngah eta setiap kabingungna ku Allah dijadikeun kabungahan bahkan antikna ieu warazaqahu min haitsu la yahtasib ayeuna nya antik ieu di rezekian ku Allah bakal direzekian ku Allah taala ieu jama teh tina sakira-kira rezeki anu teu disangka-sangka teu nyaho ti mana berai datang tu Allahu alam di mana jo aya we kitu nya teh rezeki anu min haitsu la yahtasib anu teu disangka-sangka sok aya ngalaman kitu milik kapan gawe meleungit duit napan murah nah ari gantina leuwih ti gede tina gaji subhanallahnya loba teh riwayat teh loba nah gitu rawahu rasul kana hadis Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu anin nabi ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngadawi Kanjeng Nabi
alaikum bila ilaha illallahu wal istighfar. Kade sing tetep maksudna alaikum teh bimana ilzamu, sing tetep itu artinya ulah lepas. Hei, alaikum teh nya sarua jeung lazima nu luhur tuh. Bimana ilzamu artinya kade ulah lepas. Ulah nepikeun ka leupas. Alaikum teh. Bila ilaha illallah kalawan ucapan la ilaha illallah wal istighfari jeung ucapan istighfar ulah nepi ka leupas kade alaikum. Faaksiru minhuma pek lobakeun ku adanya kabeh minhuma tina ucapan la ilaha illallah jeung ucapan istighfar. Nah sabab paina iblisa qala ahlaktu nasibi la sabirtunu. Geus ngarusak kuring cek si iblis. Ngarusak kuring ka jelema teh ku ditibanan dosa. Nu tadina rek bener, wah dikecotkeun. Nu rek ngaji ulah ngaji uning ulin. Itu anu ngaji eureunkeun kabeh. Eta teh pamolahna iblis sabab. Tah manusia teh diruksak ku kuring teh. Eta si manusia teh jadi naon ditibaran dosa. Jelema nu tadina ngaji eureunkeun ngaji. Oh, teh pamolah iblis. Sabab ge eta ge gade. Eta ge sabab. Pamolah iblis teh nya. Jadi ngarusana si iblis kumaha cara supaya jelema doraka. Supaya jelema maksiat, supaya jelema tiba kana kufur jeung musyrik. Wah, dikecotkeun. Naon? Pan manehna butuh ku dulur, butuh ku batur kayak dina neraka. Nauzubillah. Butuh kuota, anu can memenuhi terus moal eureun. Sancana naon? Malam Yugorgir teh sancana naon? Salagi eta lak-lakan can nganteng dina geng. Oh, can wae eureun kewe. Deuna mah endingna mah dina pas palbah naon? Naon roh atawa nyawa dina geng. Saeta endingna masih iblis teh geus leupas ngeusan geus moal ganggueun euy. Oh, ada ngeusan nu digangguna ge. Tinggal perhitungan ieu jelema maotna golongan salamet atawa golongan nu cilaka gitu. Amun cilaka empra iblis teh sabab beunang berhasil manehna. Namun eta jelema kagolong ke jalma bagja sedih nya ngajauhan begitu rek maotna ge disuruh dengan deukeut. Nah, gitunya. Subhanallah. Begitu. Jadi ngaruksak kami ka manusia teh bidunub ku sabab ayana pirang-pirang dosa. Kumaha we cara? Nu ngaji ge pande areureunkeun, Pak. Areureun sia kabeh. Ade aliran susah. Aduh, ampun subhanallah. Tapi cek si iblis ngomong kieu wa halakuni. Ieu manusia kabeh ngaruksak ka kuring. Bila ilaha illallah ku ieu manusia sabab ku ngucapkeun la ilaha illallah ta. Ripuh si iblis. Iya pohon iblis. Oh tanya ta jelema nu nyarek ngaji da nyapaleun la ilaha illallah. Oh tanya istighfar da apaleun istighfar. Nantinya hojeron naungku. Gitu. Ngaji tara ka masjid henteu. Malah menyarek, malah mesebalakan ngajinya. Da apaleun sok. Apaleun? Ieu tinggal lieu ya tipu daya si iblis jagoan. Cek si iblis wa alakuni bila ilaha illallah wa istighfar geus ngarusak ieu manusia kabeh ka kuring. Usaha naon? Jelema loba ngucap la ilaha illallah jeung istighfar hancur rusak. Malah tuh dina itu mah nya teh dihareup si iblis teh meleceng ka awang-awang bari toblos ieu teh. Bolong dan teh bari pinu ku getih. Kaman kamasola teh seperti dibabetkeun si iblis teh long. Naon? Eta jelema di deukeutan teh teu eureun leupat ngucapkeun la ilaha illallah. Iblis geus keungun. Ampunnya. Nah, matak cek iblis wa alakuni bila ilaha illallah wa istighfar geus ngaruksak manusia kabeh ka kuring. Ku ngucapkeun la ilaha illallah jeung istighfar. Sedengkeun kami kuring ngaruksak ka manusia teh ku migawe cenah migawe dosa. Ayeuna manusia loba ngucap la ilaha illallah jeung istighfar, aduh, diruksak iblis. Cilaka kade cilaka iblis. Matak palamma ra'aitu zalika ahlaktuhum bil ahwa. Nah, di dia. Mangka dina nalika ningali kuring cek si iblis dalika kana eta jelema loba ngucapkeun la ilaha illallah jeung istighfar mangka ngaruksak kuring ka eta manusia kabeh bil ahwa ku hawahu ku rupa-rupa kahayang dunya. Nah maneh meuteura la ilaha illallah pan kahayang beung. Iblis berhasil. Nah hawahu teh rupa-rupa kahayang dunya cek dohir mah eta jelema nyekel tasbih baru la ilaha illallah pasti alus. Bener. Cek dohir mah cek sasa pasti jelema mah anu jelema maksiat sebutna. Pasti jelema saleh. Ku sabab naon teu eureun make kemis la ilaha illallah teh nyata jerona lain kahayangna. Nah, ieu pamolah iblis bener.
Oh, nanti saya etik jelema nah mun hudang peuting mun ditangina soe ukur malakuna di pangimbaran naon. Aing nyari hate ku si anu aya nu kitu. Ya. Di pangimbaran hari jam 1. Ker kieu we nah tara-tara ti urang. Kacai pangheulana ditinggali pangimbaran jumput di juru. Aduh sugan teh lain kidul ulur saya teh. Subhanallah. Heukeun bae dah masa jadul tah baheula tah. Ada mah moal. Tah maka cek sih dina nalika jelema loba anu kalar itu. Maka ngaruksak kuring ka eta jelema kabeh bil ahwa. Dibukeun supaya bijil hawa. Arti matak geuningan saksana janji jelema kuning wah salatna anger. Ngajina teu urunnya kemana-mana, wah istighfar daek tapi karar itu keneh bae. Nah, iblis jagoan. Nah, dalam bener ngarti mana mau aya nu deung nyarek ngaji kok bakal ngadukung kanu ngapangajian yakin. Ku sabab timbul hawahu. Nah, ku si iblis ditimulkeun kabeh. Tapi saeutik sok. Tok. Jelema ingin tiba-tiba jodaek tahajudnya naon ku sabab loba kasusah petunjuk cenah kitu teh. Gimana? Ti wetan di kolot gitu. Wangsit astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbana. Nah iya, tipu daya iblis pintar. Naon sabab? Dina nalika jalma begitu ngucapkeun la ilaha illallah, iblis geus teu deungeun ngaganggu. Geus teu deungeun. Nah, geus ngarasa bener na eta jalma geus aya cicing dina bener. Geus daek, geus dawam la ilaha illallah. Nah, dikecotkeun hatena terus. Kada iblis mah ku diakalan kabeh ge nya. Diakalan. Jelema ayeuna dina wudu supaya aut-autan wuduna wah geus teu bisa teu lurus dina ngagong wudu dina salat teh keur takbiratul ihram teu bisa keur takbiratul ihram wah ganggu supaya malaweng teu bisa malaweng nah timukeun hatena deui salat nu pang bener mah meh pikir nah teh urang rasa balik geusan teh ganjaran teh beak sakti iblis bakal aya we dina hate reueusnya aduh batur ayeuna mah keur teu salat batur mah ayeuna sarare aing mah ibadah ka Allah bari lillahi taala. Ujub teh. Kibir ongkoh ya Allah. Kibir teh ngarasa reug-reug ku amal, ujub agul ku amal batur mah lolo darora ka aing mah ibadah. Saha teh sababna? Pamola ib. Tah. Sing ati-ati matakna. Nah, dari sabab naon iblis geus bisa ngagoda geus eureun la ilaha illallah. Wah, jelema bakal edas. Geus tong la ilaha illallah bungkelekan mah dipeunci di podaran kayak gitu. Teu ludeung geus iblis jelema geus bisa kitu. Ah, geus dawam terus nganteng selapan dan hatena. Tinggal 5 tah cek iblis palamma ra'aitu zalik ahlaktuhum. Ahlaktuhum bahasa nya. Dina nalika ningali eta si iblis ka eta manusia kabeh keur wah geus bisa ngucapkeun la ilaha illallah jeung istighfar ahlaktuhum bil ahwa mangka diruksak aku iblis no hawahuna kahayang rupa-rupa dunya hatena ngus ka mana-mana apa ade maneh teh kikian teh wah deui maneh teh hirup teh keur kieu ngarabeungar kada tong leupas aya jeung tahajud omat laksanakeun batu mulana sarare maneh hungkul ibadah teh lalawar heuh reueus dina hate ngarasa reug-reug ku amal geus sakibir ngaran dujakeun ka batur pedah buktina aya beunghar kada turutan mama mang tinggali mang bogo dua hati eureun pan tahajud teu eureun nah itu buktina jika warasnya aduh subhanallah matak cek iblis ahlaktuhum bil ahwa diruksak tah ku si iblis timbulkeun hawahuna supaya jelema harapanna lain karena lain lillahi taala ngucapkeun la ilaha illallah jeung istighfar teh tapi aya sesuatu salian ti Allah atuh geus tiga jadi balabah dinya oke tujuanna geus lain lillahi taala atuh jadi musyrik sok lamun diudag-udag mah oh naudzubillah min dzalik juga gampilnya ibadah teh wah ini urang udah ikhtiar sedangkan dia jalma kayana kumaha wa hum yahsabuna annahum muhtadun kabeh jalma nyangka bahwa jalma pribadina mah teh geus jalma nu merenang pituduh tah urang kieu teh ku Allah dah batur mah pan teu kieu urang bisa la ilaha jeung istighfar alhamdulillah itu ku Allah nyangka maranehna meunang pituduh nyangka maranehna bakal salamet mungguha Allah padahal eta naon hawahu nu biji akhirna mah cilaka di eta sangkaan hum
Cek si iblis bahasana ge wahum yahsabuna annahum muhtadun. Kabeh eta jelema la ilaha illallah hudang ti peuting dua sagarupana kabeh nyangka bahwa manehna jelema anu bakal salalamat. Bahwa manehna jelema anu meunang pituduh Gusti Allah, padahal dikecotkeun saeutik ku si iblis hawahuna. Sabenerna tujuanna geus mengpar. Nu tadi nalillahi ta'ala karena Allah mengpar ieu mah saeutik. Tapi keke prasangka manehna mah bahwa manehna jelema anu meunang pituduh zaman bakal selamat, ternyata nah eta iblis subhanallah. Ayo begitu. Mau disangka maksiat jelema mau tasbih sok salatna tuluy-tuluyan. Bari tuluy subhanallah astagfirullah subhanallah ngasing hal penjelema sasaha ge. Dek katemong jelema mau anu nyebut maksiat. Oh. Itu tinggal tahu pribadina masing-masing terserah. Jerona. Nah, iya masalahna. Itu mata palamma ra'aitu zalik ahlaktuhum bil ahwa da eta si iblis geus hese jelema dicarek nang ngucap la ilaha illallah istighfar. Nah geus jerona kitu akhirna wahum yahsabuna annahum muhtadun kabeh nyararang ka eta jelema kabeh bahwa marana teh jama-jama anu bakal salah jelema anu meunang hidayah tu Gusti Allah padahal geus lain lillahi ta. Nah eta iblis ngaran internanya nah uzubillahi min dzalik. Nah, da iblis geus teu sanggup ayeuna tina ti awal digoda. Ah, geus asupna. Hese supaya malaweung we geus teu bisa malaweung keur antengna. Itu keur antengna wah keur mujana anteng hatena dicokelan terus we. Dipikirkan jelema geus hese di kumaha-kumaha. Ah, ayeuna maneh da perlu beunghar. Anu akhir heueuhnya Gusti anu abdi pavarian beunghar abdi minat beunghar apa jadi kitu. Aduh subhanallah kade hawahu teh naon iblis tipu dayana. Sedengkeun eta jama pribadina kabeh wahum annahum wahum yahsabuna annahum muhtadun. Kabeh ge nyarangka kabeh ge yen jamaneh teh anu ngalakukeun wah eling sagarupa ge jalma-jalma anu meunang pitu padahal geus timul hawa. Kan mah jadi masalah. Nu tadi mah iblis teu rudeng. Geus bab eta geus nengah, geus lazim, geus dawam, nah di dinya di hotelan ku si iblis hatena terus. Akhirna golencang saeutik teu loba. Aya we rasa heueuhnya. Batur mah ayeuna sarare centang tu ibadah, sareng pacarilaka. Maneh mah apanan? Heueuh urang mah ibadah alhamdulillah Gusti padahal aya itu reug abdi mah Gusti terus aya keur bahan ti akhirateun. Ujub kade haritakeun leungit ka nyarana. Kibir coba. Kibir teh ngarasa reug-reug ku amal saeutik. Geus abdi mah terus alhamdulillah aya bakal kaung ke akhirat. Waduh. Leungit kabeh ku kitu oge. Bari kan kibir mah teu diucapkeun oge jangan alhamdulillah abdi teu dina hate sorangan, Pak. Ngageureun terus alhamdulillah Gusti reug-reug abdi boga amal batur mah pansarare teh ari ibadah sakitu. Saeutik teu pirahnya tapi jadi mata maruka gitu da iblis benar di elatan kumaha we cara satekah pola nu penting jelema cilaka jelema menang dosa. Nah makana cek nu luhur tadi sing sajalma anu dawam kana ngucapkeun anu opat rupa tadi dina masalah daun ucapan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar la yadur. Jawabanana maka moal aya perkara ge nu ngamada rakeun sanajan iblis ari jelema dirik sama iblis mah ludeungan atuh kada ada si iblis udah lain-lain teu boga kemampuan sebenarnya teu boga eta mah geus komitmen baheula keur zaman di itu kae di Jannah Firdaus kae harus jadi komitmen eta mah Gusti da abdi cenah abdi ge hoyong aya bahalat ke keur neraka Gusti abdi rek kaganggu makhluk Gusti abdi pikeun kerja di balap pek ganggu anu bisa mah anjing ngaganggu ka abdi kami kitu Pak. Ah jadi anu kaganggu mah nyaripu. Artina jalma nu diriksa ku Allah mah najan kumaha wae keur kumaha wae tetep ku Allah diriksa mah beunang. Gitu. Dina beunangna buru-buru ibaratkan gitu. Nah ini jadi masalah hari geus ka tengah. Nah digolencangkeun hatena plak teutik aduh. Tadinya maka bakalnya kasararea ge maranehna jalma-jalma anu bakal salamet ternyata nihil ayeuna. Alhamdulillah. Rawahu naroskeun kana ieu hadis encak.
Sa Imam Ahmad wa Abu Ya'la jeung Imam Abu Ya'la. Qala ngadosa al faqih ki faqih Abu Lais rahimahullahu ta'ala anu man hafadho sab'a kalimatin fawasyarifun indallah ta'ala wal malaikah. Sing sajalma anu ngaraksa kana 7 kalimat ieu mangka ieu jalma teh jalma anu dimulyakeun ku Allah taala jeung ku pirang-pirang malaikatna Gusti. Saripun teh di mana masyruq artinya anu dimul. Bahkan wa yaghfirullahu dzunubahu bakal ngampura Gusti Allah taala dzunubahu kana pirang-pirang dosana eta si jalma itu hiji ku Allah ieu jalma teh dimulyakeun ku Allah jeung pirang-pirang malaikatna jeung deui bakal dihampura pirang-pirang dosana. Nyata dosana teh badak walau kanas misla jabadil bahri. Sok sanajan eta dosana teh pinuh diri ibarat budak sagara kahitung tong budak sagara ngocekeun ieu ge sok sabun dina balong pan ngabudak hitung sok hiji-hiji. Omong nyokot partikel geus mah itu. Ieu budak sagaraan sok itu. Sok sanajan dosana sagede budak sagara keukeuh ku Allah bakal dihampura. Bahkan wayajidu halawata ta'at bakal mangi ieu jalma halawata ta'ati kana amisna taat ka Gusti Allah gitu. Anteng hatena taat ka Allah subhanallah. Bahkan wayakunu hayatuhu wa mamatu khairon. Nah ieu hebat namanya. Bahkan bukti naon hayatu hirupna ieu jalma bahkan wa mamatuhu jeung mautna ieu jalma eta khairon aya dina kaa usaha hirupna alus mungu Allah. Mautna oge alus mungu Allah. Ari alus mungu Allah berarti menang fadl Allah. Gitu. Jadi hirupna alus, mautna ge alus. Dari ngaran dimulyakeun ku Allah mah yakin. Mana al-ula ayakula ingdab tidak ikulis sain bismillah. Hiji nu 7 kalimat teh ieu di mana ieu si jalma rek ngamimitian naon wae perkara. Rek gawe rek pokona aktivitas maka ieu jalma henteu leupas ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim kitu. Boh rek ini tanti mah kaluar. Itu pan aya rek bismillah tawakkaltu pe teu bisa rek bismillah we nunggu jadi. Tanya nu penting be kalimah nu 7 we. Acenah aya paragina naik mobil ge bismillahirrahmanirrahim urang mah teu apa Qur'an geus rek bismillah pe halus. Belajarna bismillah teh minta tulung Pak. Gitu. Bismillah pek bismillah. Kaduana 7 kalimat ieu teh aya kula ingda firogi kulli syai'in alhamdulillah dina nalika ieu jalma beres sagala rupa pagawean aktivitas sagala rupa mangka dilepas ieu jalma ngucapkeun alhamdulillah. Gitu. Jadi ngarek mimitian maca bismillah beres dina sagala rupa perkara maca alhamdulillah. Wasali 1 nomor katilun ayakula idajar ala lisanihi ma la ya'nihi astagfirullah. Anu katiluna di mana eta si jalma ngomong berjalan dina lisana perkara anu eueuh mangpaatna. Agama maka ieu jalma teu leupas ngucapkeun astagfirullah lazim gitu. Gusti abdi teh geus ka mana wae obrolan teh ngandung makna sugan aya boh dina dunya atawa ieu eueuh. Nah eta buru-buru istighfar komo geus ngomong dosa mah. Komo. Warabiatu nomor kaopatna yakula idaroda fa'lan insyaallah. Nah nu kaopatna di mana ijama rek migawe sesuatu perkara naon bae maka ijama teu leupas insyaallah. Isuk rek kana insyaallah. Gitu. Nah kade ulah insyaallah jika zaman ayeuna eta teh dipake elat kana moalna. Bade ngaos insyaallah mah ti paeun teu pernah ngalona. Anu gitu. Nuturkeun teu ti pangkar bari nuturkeun da kade naudzubillah ulah diheure-heure pala bae eta kade da nya dina bisana jeung teu nage ieu teh dikersakeun ku Gusti Allah berarti henteu dikersakeun ku Allah kudu henteu ngan eueuh ikhtiar sor nyelat ka mana da coba lamun ikhtiar mah sidik ieu teh pagawean bener tujuan bener lain nu salah. Insyaallah teh eta nu hariwang dina hatena aya alasan keur kana hore. Eta nu ngeurina mah. Da urang penting ngaji dina ngajina jeung teu nage pan kumaha Allah nya heueuh. Kabeh ge dikersang Gusti, Allah moal lepas eta lu qabdo. Sok lupa moal lepas kade.
Kan pedah nari itu situ mah hayang bener sih mah hayang bener numpang ngungku. Coba lamun disiap ikhtiar mau berusaha. Nya aing era ari batur ngaji ari urang teu. Nah, nanti aya geus timbul sifat haya dina hate. Buru-buru ngaji meureun era. Insyaallah udah gua. Oh, bari ngagedik. Oh, itu kata mah pate. Pokona naon wae lah. Gua rek ngarepkeun naon wae pagawean. Ucapkeun insyaallah. Aderna yakin jadi ku Allah, henteu na ge ku Allah. Maksudnya tapi gak dateng ngaji terjadi pan ku Allah ya kayak katanya. Kan bagi ikhtiar sih anggo yang selamat tapi ngaji henteu. Aya we ikhtiar. Kang ngucapkeun ikhtiar mah aya insyaallah, da teu salah. Kan atuh berusaha. Semua pati menang mah hujah berubah dinya. Nya sok kalau hujah berubah mana? Asa hese berubah dinya. Terus sasage moal ngajak moal nitah salah. Cenah urang nonton dangdut insyaallah montong berubah kitu mah. Lah kade. Kalau di insyaallahan. Nya pan malam abi pan elat alasan supaya henteu init. Geus entong we. Masuk we lah insyaallah Allah geus nya mangga we lah. Paling kitu hungkul. Mangga we cenah bari panghareup sih geus aya di dieu geuningan. Teu bae lah. Aku maranehna lah. Mulai da geus kuduna kitu lain meur da sidik yakin. Papata kade. Jadi insyaallah kade. Insyaallah dina naon wae urang rek ngarepkeun pagawean naon wae. Wa khamisatu nomor kalimana ayyakula idastaqbala ilahi fa'lun makruh la haula wala quwwata illa billah. Nah, dina nalika ieu jalma madepna aya hiji pagawean anu teu dipikaresep. Dieuna tegas anu dipikang ewa, naon wae perkara. Ieu mah lamun dilaksanakeun kieu wah geus we. Nah, maka buru-buru ngucapkeun la haula wala quwwata illa billahil aliyil. Ucapkan ya. Wasabi satu nomor kagenapna ayyakula ida asobathu musibatun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naon bae boh dulu urang pribadi boh naon wae lah ngaran-ngaranna eta sebut musibah. Saha wae atau dulu urang nu di Garut boh nu di mana wae tuh ka musibahan mah inna lillahi wa inna terus ya. Gitunya tek ucapkeun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wasabiatu nomor ka-7na la yazalu yajri ala lisani fil laili wan nahar kalimatun la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kade entong eureun ieu jama berjalan ke dina lisana beurang boh penting ucapkeun kalimatun la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Eta beurang penting. Ingat buru-buru kitu. Nah tanya ieu 7 rupa perkara anu jalma anu dimuliakeun mu Allah di mana ieu jalma bisa ngajaga ngariksana kana 7 kalimat ieu maka ieu jalma anu dimuliakeun ku Allah bahkan ku pirang malaikat Allah bahkan bakal dihampura pirang-pirang dosa eta lah 7 sok sanajan dosana badagna lobana seperti budak sagara jeung bakal manggih kana ngamisna dina taat ka Allah. Nah anu untungna anu sejen yakunu hayatu wa mamatuhu khairan. Ieu nya ieu endingna hirup mah. Dina nalika ijama boh hirupna jeung mautna maka aya dina kalusan mungguh Allah. Eta lah. Bae dawam we urang. Wal maqalatul asyiratu anil Hasan Bisri wallah.